Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Rani Aprilia, Abi ti kelas 10 MPLB tilu. Abdi bade nyaritakeun legenda Gunung Tangkuban Parahu. Dina hiji mangsa dicaritakeun aya hiji putri raja di Jawa Barat ngaranna Dayang Sumbing. Dayang Sumbing boga anak lalaki anu kasep ngaranna Sangkuriang. Sangkuriang resepna ngaburu sasatuan di leuweung. Sangkuriang dibaturan ku hiji anjing nu ngaranna Tumang. Anjing eta lain sawajar anjing. Nu sebenarna anjing teh dititis dewa nu mangrupakeun bapana Sangkuriang. Dina hiji poe, Sangkuriang jeung Tumang mangkat ka hiji leuweung. Naha kunaon pas Sangkuriang nita si Tumang ngudag buruan ka leuweung, si Tumang embungeun nurunkeun ka hayang Sangkuriang. Nah, akhirna si Tumang diusir ka jero hutan ku Sangkuriang. Saentos Sangkuriang balik deui ka istana, Sangkuriang nyaritakeun kajadian eta ka indungna nyaeta Dayang Sumbing. Ngadenge carita eta, Dayang Sumbing terus ngambek ka cida. Teu sadar akhirna Dayang Sumbing nakol sirahna si Sangkuriang make sendok sanggu anu keur dicekelana nepi ka aya urutna. Sangkuriang ngambek terus akhirna langsung ngangkat gembara ninggalkeun istana raja karajaanna. Saprakajadian eta, Dayang Sumbing nyesel ka anu atos naon dilakukeunana ka Sangkuriang. Saentos kajadian eta, Dayang Sumbing terus ngadoa jeung tapa. Tina hiji wangsa dewa-dewa masihan hadiah ka Dayang Sumbing nyaeta rupa awet, ngora, jeung kagelisana anu abadi. Atos lami pisan Sangkuriang mangkat. Akhirna Sangkuriang mutuskeun balik deui ka istana. Saentos nepi ka istana, Sangkuriang ningali karajaan eta teh tos beda pisan. Di dieu oge Sangkuriang ningali aya hiji anu geulis ka cida, anu teu lain padahal mah indungna. Ningali tina kagelisanana, akhirna Sangkuriang niat rek ngalamarna. Sabalikna oge Sangkuriang teh sosok jalma anu kasep nu matak nyieun Dayang Sumbing oge resepeun ka pamuda eta teh. Dina hiji poe Sangkuriang caritana rek pamit menta izin rek ngaburu di leuweung. Sangkuriang menta Dayang Sumbing pangarapikeun tali nu ditalian dina sirahna. Dayang Sumbing reuaseun pas ningali aya urut beret dina sirah Sangkuriang anu arek jadi calon suamina eta. Sekian ti Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.